gedong dhuwur kali sambung pagulingan ya sepi pepetetan samya murag samya murag baling bing lan jeruk manis banglus lampahipun nyatana ieu di pakampungan Tumaritis Semar Badranaya nyaur astra jingga margi udawala parantos 5 dinten teu aya ti ieu kampung Tumaritis sapa medalepun Semar Badranaya yang bulan tamana akang sileng ka dieu ke cucu amuing yang nah ari ka anak cu jauh ku jauhna aya ku ayana ari aya piomongeun ari eueuh inget wae amuing meureun eta teh boga anak nepi ka kitu teh mere beja ka ua ucu ngingetan meureun ua teh kudu eling ka inung jeung ka bapa sasat inung anu nganung bapa nu ngayuga inung ngakandung 8 bulan melendung tapi inung teu punung dageus takdir tinu agung dina ngabijiekeun ua meureun baheula moal teu harakengan bari humarurung ayeuna geuning karasa ku ua nyaahna ka anak teh ujang amuing kanu gede nyaku gedena kanu leutik nyaku leutikna awewe nyaku awewena kanu lalaki nyaku lalakina kanu pinter nyaku pinterna kanu bodoh nyaku bodohna berat ka anak teh geuning cu dosa we anu kaalaman ku ua amuing hadieu kitu kakang Slingjang lain euy kolot ngalamun memilu dewek ge ngalamun eta we dewek sakalieun dahar oge da inget ka bapa ditamah deui aduh ampun wilujeng tepang salalageun saudara aya pangesto nuhun ya seperti kemarin jurus tu istu beliau ya Semar yawinang nung wayang agung ngekelir miraga sukma wayang agung ngekelir miraga sukma ya miraga sukma Semar kuncung danar wulu aduh aya anak yang anak ing anak Bapak Astra jingayap ka dieu ka karep diukna cu Bapak aya hal-hal anu bakal dibadamikeun ngeunaan dulur silaing anu eueuh sidawala geus 5 poe ceung sugan menang beja silaing nah di mana ayana eta dulur silaing dina waktu ayeuna Astra jingga nah sakala seuri lain cing paeureunana atuh ngomong maka jeung ditabuhan teh nyapekeun batur cece Udah kudu dibayar teh. Waktuna saeutik, duitnya saeutik, panayagan anger kudu gede. Anu singkat make jeung aduh aya anak
Usik bari panggih jeung tukang baso. Aduh aya anak tilu mangkok tara mayar cece. Oh. Panggih jeung tukang bajigur. Aduh aya ewon. Nepi ka melendung di handap. Si ewon. Aduh ampun. Oh. Panggih jeung Mang Ade ti Jonol. Aduh aya anak tilu bos teh. Panggih jeung urang Ciborerang. Oh, Dedi eta teh ya. Dedi Kokotak aya Komara. Aduh ampun aing. Aduh aya anak. Manuk dicokot. Garong gitu-gitu teuing. Aduh. Teu kaop make air loji caleneun. Bangsat. Boga parabot imah, boga sawah lega, ladang adu aya anak terus. Da dewek mah da teu mampu nyebut ada adu aya anak ka batur. Kamari ge di jalan papangih aing jeung nu gelo, aduh aya anak dibeberi. Demi Allah aing mah. Panggih jeung Asep Sopani. Aduh ampun aing mah. Aduh aya anak. Jo soke inuman. Atuh panayagan jeung mararabok kabeh. Pedaraneun Asep Sopani mah hirupna teh. Aduh, lamun panggih aing digebroh huluna. Aduh, ampun. Wartoskeun kitu ka jeung Rayi di Gunung Sembung. Kumaha dewek we. Naon ieu teh babehku teh Purwanga haturanan linggih Ananda. Ih, kieu jak. Sabenerna mah euy, eueuh dunya kinasihan kanya kanu jadi anak. Henteu dipisah di wilah-wilah deuleu jak. Ku ajangna dulur Silaing Sidawala cenah nyapekeun batur deui. Nyatana nu geus ngejak 5 poe eueuh ti lemur. Ieu deui dewek teh sugan datang jeung can aya bejana aja. Alah, jelema goreng patur mentong ceurik da beuki goreng dodonges wae. Aku hal ieu deuleu jang. Cing sugan Silaing menang mejana ka mana eta teh ini ta dulur Silaing dina waktu ayeuna. Teangan ku Silaing jang. Ari wartos mah tinu menang dipercaya cenah Sidawala teh ayeuna teh koslet. Koslet kumaha? Jadi kabita ku barang jiga. Naon? Jadi Sidawala teh hayang menang dana. Dana naon? Ting dana Sopani. ting Rama Prabu Bapak Dana Setia. Ayeuna teh Sidawala teh hayang dana. Aduh ampun. Dana teh naon? Dana Pak. Nomor. Lanceukna ehe gitu. Anak ehe. Eye gitu sia ta eta. Dana anak eye. Dana. Naon? Dana teh lamun urang masang tina 10 perak jadi 600. 600 berengbeng. 600.000 kitu sia kunyuk. 600 perak. Ai kitu. Da ayeuna teh Sidawala teh cenah keur napaan eta nomor jeung hayang menang morkasna. Naon morkas teh? Morkas. Eta mah lain nomor, tapi abjad. Hayang beunghar ngadadak. Mode kamari we abdi kapok, abdi mah kapok, Sidawala mah deuyun. Nah kumaha? Aya abdi mah kapok saja kamari masang STNK biji STUJ. Masang ewon biji emen. Aduh ampun. Iya. Masang DHI Cih biji DHM. Kamu kemarin mah masang DHI Cih biji DHI Jot. Aduh.
Aduh, juga teh udah bogana di dieu. Aduh, ampun sore we nyai euy. Tak kitu Pak ayeuna teh ngineuman, Pak. Ka saha? Ka abdi nagih nama. Saha teh? Sidawala. Uluh. Nginjem naon? Nginjem naon? Nginjem BPKB. Sedangkan itu BPKB itu tukang ojek. Tuh. BPKB. BPKB teh naon? BPKB. B badan. P na forecast. Bener teh teh? Heuh meureun. Hari kana karung. BPKB B na belek. Nah, kamana karep ini mata kudu dek sakola ge pan ente nu teu nyakolakeun. Kunyuk sia. Kakolot nyebut ente. Sorry be. Borora hayang seuri iji deh nu aya. Marukana seuri uleuh nya. Ya kitu Pak. Jadi sidawala teh ayeuna teh keur tapa cenah dina tangka kai. Di belah kidul teh geuning nu deukeut guha. Heeh. Da abdi ge teh ludeung teh kanya teh demi Allah. Eta sia teh sumpah teh demi Allah eta teh deuleu bisi teh apa sumpah jalma muslim nya teh nu agama Islam anu diajen pisan deuleu eta teh sumpah teh diamr kitu sia. Lain diamr mun diabur. Heeh. Oh, na teh meunang abdi sumpah demi Allah. His. Nah ari abdi kudu demi setan gitu. Embung teuing aya abdi kitu mah. Hae kitu kumaha? Sadu kual ieu sidawala teh cenah ieu mah da kamari teh beja mah ti tetangga cenah ka pasar. Meuli naon? Meuli sasajen. Di antarana rupi-rupi. Balanya upi-upi. Jadi eje na sasajen teh. Hiji-hiji na sasajen cenah meser ampe. Naon ampe teh? Rampe meureun ka eta. Kemang elos. Kemang odas. Ugan kalapa ijot. Anan diulutan. Duwegan kalapa ading terus dielah. Duwegan kalapa gading terus dibelah. Nah sia ngomong teh terus ngange nod ayam dituna dina luhur eni. Ni nurek dibayar teh aning embungeun. Nah make embungeun. Udah. Cikuni aduh ampun. Ni tukang rebab harita nya heup di dieu oh subuh balik nabuh heup di dieu cek uangan teh ieu mang ni duit keun engke meureunan geus namru dina calana cek uangan teh ieu mang ni duit keun engke meureunan geus namru dina calana untung subuh jelema teh papanggih heeh aduh eta mah di jalan panggih jeung anjing marukana rek maraban meureun genep anjing nuturkeun aduh ampun datang teh ka imana ka pamajikan tok buka panto nyi barang dibuka teh gajleung ka kamar mandi kunaon Kang jempe tong cekcok haling tong dihalangan aing dina panto haling juga nek naon haling teh heeh nyusup jalana aduh ampun aduh cing sia teh kumaha cenah sidawala teh tah upi meser sasajena teh para wanten eta cenah mah dan nitah tetangga nyeun sasajena ge kupat leupeut nang tanggelut kupat leupeut tang angin kitu sia kunyuk tah eta kupat leupeut nang tang hujan tuluy kupat leupeut tang angin bubur belum bubur odas tuluy bubur usutan bubur usutan aduh ampun bubur usutan aduh ampun ada bubur oyengan aduh ingat ka jai bubur oyengan teh can kajuru wae sia teh lanjutan anak lelaki nih manyun naon nya menyan menyon
menyan 7 ilo tuluy minyak eungit maemen 5 mr kitu sia kunyuk air mata doyot nah airnya air mata dawot eta syuul nah nepi ka dimanja kitu sia ngomong teh eas odas eas ulum tai anuk nah apa jeung tai manuk apaan ti peuting mah teu meunang nyebut apu karena apu demi Allah emon aing mah di kampung lamun geus peuting eta apu teh teu meunang disebut apu kudu ti manuk lamun geus peuting lamun geus subuh mah oh bener ada subuh mati muning ini syuk lain oh kan wae tira gaji dengan itu silai aduh amun gitu Pak jadi ayeuna teh sidawala teh koslet pikiranna teh gara pek ayeuna dina tanggal kai aya beja aya emah di semah ayeuna teh dek tak kituna abdi nyungkeun widi ti bapar kiteangan semuanya ku abdi di kiteangan kitu ngaran-ngaran jeung dulur ja kudu aya kanya jeung dulur mah jauh si tepungan anggang si teang gering silubaran pae silasanan salah si benerkeun paekeun si cangan lamun poho seling bejaan nya lamun truk bitu tah entong ka mana wae sia karep ngomong teh ngawur kitu nya da kitu kawajiban jeung dulur mah Pak sanggup sih nya anggup nampi pancen kana tinimbalan Rama Prabu Semar di payana karta dineja nya tah kitu sanggup nya rampung daul tutas pangandika permios Ananda kepada Ramanda amitanlah dari hadapanmu Ananda Bapanda jadi ibunda aduh ampun itu sekolah teh kieu balelo udah permios ya coba bisa dina waktu ieu bade milarian pun adi si monyong pek didoakeun cing selamat kade lamun sidawala dina waktu eta nafsu silaing kudu ngelehan maneh bisi ngajadikeun hal-hal teu dipikarep der teh silaing ayeuna gelut ti leuweung padanca-danca jeung baraya cenah meureun anak saha eta teh anak Semar dek dikamanakeun beungeut dewek naprok teh beureun nya heuh pira kudu pindah kana bujur beungeut nya pantes bapak mah beungeut gede salah jeung bujur cucungi sia hayu dit bade permios sia teh sieun pek kade cing hati-hati di jalajang Won dek milu sling ayo Kang ieu permios sia tuh pek jang teangan ku silai Oya mitya saking prawingwang tinalangan ya ampe agadi girine sekar linewi sekar sore Banglus lampahipun ieu astra jingannya tanah putra Semar Badranaya milarian dawala anu dina waktu ieu dawala nuju rapsidakep sinopo tunggal mateni babahanan saturudria satur araning opat dia araning angen-angen nyatana menekung dina hanapun tangka kainu gede menta-menta kanu ngageugeuh anu aya dina ieu tangka kai kitu kaayaanana ras ku kasangsaraanana
Sidawala prihatin nganukur sangsara rejeng sangsara. Dina waktu ayeuna hasad menang beja yen mun seug diparengkeun menang nomor anu jetu yakin dawala bakal menang duit anu gede. Kitu numutkeun beja teu menang dipercaya. Nuju menekung nyatana ieu dawala dina kana pentang kakai anu gede. Nyata sumping asa jinga anu milarian dawala kaya alas tinggal dala tinggal dala ya tidaknya cuma nyong dari dia urangnya aduh ampun ya di kapi dangdungna adi aing tega kudu gemrong reungit nang geus 5 poe nama ti murid itu haling dewe kerek ngintip. Astagfirullahaladzim itu si monyong nepi ka melekun. Waduh itu menyan. Anjir parawantena ieu aduh Gusti. Nah ari tapana di belah ditu ai sasageun belah dieu. Namun aya ateng di Majalaya mah teh jadi leg-leg ge sasageun. Aduh, orang kabukina kana rujak kalapa teh. Komo kana kalapa kolot mah. Kana kolot kalapa. Aduh, ieu rujak cau kapas. Aduh, hanya kawe geus raraseum. Hajeum-hajeum ku aing puguh lapar jeung leg-leg we. Ngarahmatkeun ieu ka karesana pun lanceuk nu aya di Jono. Iya, Bapak Hade. Yang aku rujak di kapas. Aduh, ampun, kalanep. Aduh, isi monyong di kaki saja bisa diakun 100, 200. Orang itu berarti, 100, 200, terus 4.000. 4.000 jeung 500, jadi 57. 57 tambah 14, 400 salawe. 40 mun aya kana 70.000 nana. Heuh padahal lamun dipake modal yang 70.000 nya euy mimitina mah dagang rokok we leutik-tikan heulaanan. Kahayang ceuk ngaing. Teh hayang nyaho mungkung teh nyahoan si monyong aing nek laranyepan. Larancepan laranyepan kan bae cukup. Ieu mah masuk jalan meni. Dek rencepan aing lempang ieu kalakayu sing ieu regang sing ngaresek aing da kudu make kakawen segala rupa ge nya marek waya wong wis anu marek kaya wong wis wanu lagi ada ningalaga pacaman ayeuna mah geuning ngandung pada lektur ngadaman naon marek kaya wong wis wanu lagi ada ningalaga pacaman ayeuna mah geuning ngandung pada lektur ngadaman naon abong prianeunana aing digongan oge ku gong pencah deui aduh ampun aduh ampun aduh alah ingat ka dalang Asep Teruna gitu oh baheula waktu ketinggalan goongna aya gong penca kapake gong penca heeh eta Sorabima pan biasana sok cek dunggung gitu nya ieu mah cek dung awawawaw Asep Teruna ingat boga dulur teh ampun ayeuna nya aduh ampun jeung jempe euy ka si bisa kadengan ku si monyong ulah mau ngomong wae cu ka aing oh hiji
Cici. Mumpung aja. Duh, yang menyan seungit menyan mah euy. Madat juga nah. Mumpung khusyuk. Dewek rek api-api jadi eyangnya. Tapi siling ulah cekcok. Dedeh teuing. Cek aing mah betong cekcok belum. Kenapa poyong kodan gitu atuh tah? Aduh. Jeung hayang taeun dia gitu. Naon? Aduh, sieun ngeburu shoot ditahan we jiga tukang rebab. Lain ai keueung mah kieu nya sok hayang ngeburu shoot. Hah? Kakancileun. Heeh. Aduh. Lamun si laing babaloneun. Sewon. Heeh. Oh, bajana geus bedea cenah. Nya ding incu babe. Cek aing ke jempe. Heeh. Sewon teh nyahoeun. Baru kana nunungan aing lain orang kerdi ya, bre. Jempe satu. Aduh. Jempe cek aing. Ewon, mau ngomong jempe. Aing ngagoda geus. Aduh, ampun. Incu aki dedeh teuing incu eyang anu keur melekun dina lebah dieu ieu eyang datang ka dieu nyaeta heula anan dek narima kana naon rupa hal panyuguh maneh anu di caritakeun ku maneh waktu memeh maneh diuk melekun datang eyang ka dieu maneh nyaritakeun nu kalingkung ku wewangunan nu katingker ku papageran kadulur papat kalima pancer anu dihususkeun ka eyang ieu datang inju ulah kaget. Dung. Duh, aya mah gugong gede euy. Aya kieuna bodoh pisan. Aduh, ampun. Kieu sabenerna aki teh datang ka dieu atawa eyang. Sok geura nyaring heula jalu. Ieu eyang datang ka dieu dek mere naon rupa hal kahayang anu dicita-cita ku cucungik maneh jang. Belah kaget. Jadi eyang teh datang ka dieu teh nyatana aya kaperluan naon maneh. Sok geura wakca geura balaka ulah rek di dinding kelir genang siloka geura pedar bejer beas. Aya naon jang? Tidak sebelum. Aduh ampun Gusti. Eyang semaheun abdi damangan abdi. Nepi ka kitu teh si moyo. Lamun heueuh teh aya eyangna nepi ka kitu musyrik teh euy. Keun antep. Abdi sajada deuheus ka salira pangresa eyang. Salerosna abdi teh kengeng kapeurih eyang. Kapeurih naon maneh teh raheut ku hinis. Cepet atuh Bro. Cing geura wakca geura balaka nahan atawa peurih teh ngucur deui ceuli maneh. Sanes eyang nu ngucur ceuli mah pun lanceuk si cepot nu aya di lembur. Baru kana lain aing urang. Ngempet ka aing. Aduh. Heueuh, perih naon jang sok geura bejakeun jalu ka eyang. Dupi ieu teh eyang naon? Ieu teh eyang. Lamun maneh hayang nyaho mah ngaran eyang anu sanyatana baheula keur jumeneng keneh eyang. Heuh keun baju meneng we kitu nya. Keun ka pribadi oge. Eyang baheula keur jumeneng teh ngaran eyang teh nyaeta Buntala anu sok disebut-sebut mah Jamrong. Oh, heueuh baheula
tuluy digenti baheula ngaran eyang teh nyaeta Nyai terus digenti ku Iin kadienakeun mah ku Ewon jempe Won tak kituna ayeuna eyang datang ka dieu sabenerna mah jeung maneh teh baraya Saha teh? heuh eyang teh Kitu eyang. da baraya maneh teh Na aya patula patali ti mana? kieu jang ari bapa eyang teh baheula boga bapa aki Nya. tah bapa maneh teh boga bapa aki dia jadi sarua aki jadi pencakakina mah tina aki jadi eyang maneh teh aki eyang oge aki jadi dulur pak aki sarua jadi dulur maneh jeung eyang teh Kitu. sok ayang naon maneh teh jang Kieu salaresna mah ki. Abdi teh hoyong dina zaman ayeuna we. heueuh naon jang Zaman nomer atawa abjad abdi teh hayang menang nomer anu jetu kumaha kinten-kintenna aki ka masihan ka abdi kitu sabaraha pikaluareunana engke malam Senin dedeuh teuing jang dedeuh gira nyawang kana bentang jang tempo bentang anu baranang di langit bentang mah lain panon poe sik aing oge jempet panon poe mah lain bus bus oge lain lisung aduh ampun gitu cu bulan mah tara hileudun duh nu hileudun mah supabadotan da jadi ku hal ieu jang nah teh eyang teh gede banyol nah teh eyang naon gitu jadi eyang teh kieu cu baheula teh eyang teh tukang ngebodor anu sok disebut mot depan eyang jempe geuring nya tak gitu yang jadi eyang teh datang ka dieu teh rek mere pangarepan maneh naon sok hayang nomor nu jetu nya sabaraha kira-kira na kaluarna kekelanan malam naon jang kaluarna teh heulaanan abdi mah nyungkeun abjad we anu 4 angka 4 abjad tong seueur-seueur teuing malam naon teh jang bijirna teh ai malamna mah malam Senin jadi isuk-isuk Senin keluar nya heuh ke di Senin nya ku aki dibere beja nomor anu keluar gelo jadi isuk-isuk Senin keluar nya heuh ke di Senin nya ku aki dibere beja nomor anu keluar gelo lain di teh eyang teh kumaha nya ieu teh cing atuh eyang anu bener we tong sok kamanyolan sebenarnya waktu tuh yang seuri deui nah kekeresekan belah dinya cing jadi intip nya teh eyang teh kitu ulah nempo ulah ngadenge sorana si gelo itu dibentur sia ku aing tuman atuh ku kituna jadi aki eyang datang ka dieu teh dina waktu ayeuna teh lain keuna naon aduh jadi eyang teh aya nu maledog mantang ngomong sia kurang ajar bangsat kurang ajar lu kurang ajar sia lu dawala ampun dawala bangsat sia ngahina sia kaing ngaganggu sia kana pamadegan batur bangsat kurang ajar lu sia cik gua siapa cik itu aing dilancik sia cuman sia kurang ajar aduh beuceung aing ditonjok meni nyeri kana mun-munan kurang ajar sia ke dawala euy montong ngomong sia kurang ajar aing dihina ku si aing kalana dawala ayeuna ulah waka ditarima ku nafsu euy ayeuna kieu dewek tek mere beja ka si laing ulah nepi ka kalunta-lunta hirup dewek teh nyaah ka si laing 5 poe anggaplah dewek teh bapak si laing bapak aing gitu patut anggaplah sabab dina kateranganana guru ratu wong atua karo kadang tua boga dulur panggedena lamun lalaki wajib di aku bapak seolah-olah gaganti bapak
lamun boga dulur panggedena awewe payus di aku inung seolah-olah gaganti nini gaganti inung takut kituna jadi dewek teh nyaah ka sileing make jeung nyaah sia bangsat dola dicabok sia eling sia deui ku sia ulah nepi ka dimulkeun nafsu nah atuh sia mun camplak-camplak teuing tuman sia ngaganggu pamadegan batur maneh denge ku sia menta kanyataanna saha nu geus dibere ku eyang sia musyrik kunyuk nah make musyrik hartina musyrik nyaho sia naon mangeran dua deuleu sedangkeun dina katerangan eueuh deui semaheun angin Gusti mung sahiji kakasihna Allah Subhanahu wa taala kari-kari silaing nyembah ayeuna ka eyang bari jeung can karuhan aya jeung teu na eyang teh di leupeus sia na teu percaya maneh percaya dewek oge ngan eyang na eyang deui dewek mah musyrik maneh nepi ka kitu da bala cing eling euy cing nyaah kana diri ulah ara silaing hirup di bawah sangsara kudu jadi bapa hirup sangsara di alam dunya sangsara ge gunakeun ku silaing eta teh keur alat ngalak kabagjaan hirup di alam dunya kamiskinan kasangsaraan anu aya di silaing jeung di dewe alat keur ngalabagja monyong dengekeun ku sia ulah kakalunta-lunta hirup teh kabina-bina teuing sia dengekeun ku silaing dina tangka kai ieu nepi ka dianggap aya eyang na teu percaya cepot aing mah dengekeun heula dewek ge percaya ngan eyangna eyang deui ha kumaha yeuh dengekeun lamun urang inget kana katerangan-katerangan anu geus dibaca ku dewek kahiji Gusti Allah nyaeta nurunkeun wahyuna teh ngangge perantawisan nyatana Jibril dengekeun ieu nya Jibril nepikeun wahyuna ka jelema teh henteu langsung mangrupa Jibril langsung henteu tapi eta Jibril teh sok mangrupakeun kumaha kareteg hate silaing lamun silaing percaya ka eyang eta Jibril jadi eyang ngan papatahna sok nya nuduhkeun kana jalan anu lempeng tur tanepikeun wahyu teh lamun mawa manfaat mawa bagja keur kasalamatan dunya jeung akhirat eta eyang teh eta Jibril anu mangrupakeun eyang eta teh yakin Jibril teh nu matak siling kudu boga senjata cakra oge model kagungan barakata Kresna dengekeun cakra nyaeta pikeun ngaleungitkeun kedok-kedok jadi ku hal ieu cing waspada siling teh manusia anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala pentang ku siling ku cakra tah anu mangrupakeun eyang teh saha nah Jibril aya deui deuleu anu mawa laknat pangeran anu nyanak laknat Allah Subhanahu wa taala nyata setan ngagodana ka silaing teh euy henteu langsung mangrupa setan henteu tapi jiga inung jiga bapa jiga anak gumantung kana kareteg hate silaing inget sia lamun hate silaing inget ka eyang eta setan jo jadi eyang nepi kamere nomor anu jetu jiga nu heueuh jetu gubrak teh dipasangan ku silaing sapertina ayeuna plos teu kurang-kurang jelema anu ngaleng-leong deuleu masangna hasil tapak loba nu ngaleng-leong saha nu datang nya eyang nama eyang ngan pentang ku cakra ku silaing saha eta setan teh euy bisi kabaur siling kalebah dinya kade ulah musyrik itu mangeran dua dina katerangan geus ditetelakeun prak anjeun gara ngadua ka kami eta teh eusina teh ulah menta ka ditu jeung ka dieu angin kahiji-hijina tapi syarat anu mutlak nyata kudu deuk ikhtiar silaing ulah nepi ka kitu pikir ku silaing dola ayeuna tina 300 perak cenah jadi menang 100.000 naon 800.000 nya pikir ku silaing 800.000 di udak-udak bari jancan karuhan ku silaing geura tarimakeun nu aya di silaing lamun panon silaing dicoplokeun duanana dibayar 10 juta daek henteu nya henteu 20 juta henteu 100 juta nya henteu tuh maha keneh mata nu aya di sia jeung tibatan anu di udak-udak can karuhan mah deuleu eling sia lilir sia silaing teh manusia anu dimuliakeun pake kamuliaan sia
kudu sasorowokan aing lanjut sia aing teh nepi kana hate sia kanya teh pikir ku sia cing mikir dek kumaha ieu sok eyang nu meunang nu disebut ku sia teh kulantaran eyang silaing anak geus maot gagantina inung bapa meungpeung aya inung bapa sia eta nomor jatuh mah anu dua info jelas nomor anu jatuh mah hiji naon eueuh deui semakeun angin Gusti nyata Allah kakasihna hiji jeung dua pikir ku silaing kaharti kukuri sing dawala aing teh nya kasileung teh Ebon dewek curik ieu ya dewek teh kasileung Ebon dewek sedih ieu karasan teh kasileung lah nuhun jadi brai mah caang kuring moal musyrik atuh lamun kieu mah pek meungpeung hirup keraman tadi hampura deuleu ka bapa silaing bapa jeung emak punjungeun jeung pujaeun silaing meungpeung aya geus eueuh mah deuleu tutungul anu dikorehan ku silaing meungpeung aya kasangsaraan silaing gunakeun cing sadar dina kasangsaraan ulah arah silaing hirup dawala eling sia ulah nyaritakeun susah di baju lamun silaing can buligir lamun silaing ulah naon dina waktu ayeuna ulah naon silaing teh ulah nyaritakeun susah ku dahar lamun silaing masih kena ngahuap ngarti teu euy teu kurang-kurang tu baraya urang jang oteng di Majalaya jang ateng cenah muka pabrik cing milu atuh digawe euy eta teh alat-alat cing rido dulur urang di jono naon tah heuh urang teh milu digawe di nya mau murung tarima asa dibarengan ku hate nu murni tukang sepatu non teh borman muka kene asa silaing sadar dina waktu ayeuna nya atuh ai kitu mah kuring hampura ka geus wani-wani nonyok neungeul kanu jadi lanceuk aka bakal ngahampura ka kuring dihampura dawala manya dewek mau ngahampura ka silaing ari pangeran lautan hampura pira ku ai dewek lautan Hindia nya sarua sarua pangeran bakal ngahampura ka jelema anu bakal insyaf piraku aya dewek henteu heug dihampura dina lebah dieu urang seleng hampura urang seleng ajenan hayu anguran urang hormat inung bapa silaing eta deuleu nomor nu jatuh mah nu dua meungpeung aya keneh syariatna hakikatna eueuh deui nomor jatuh malintang ti hiji-hijina urang teh ulah nyemah ka itu jeung ka dieu angin hekak Gusti nu kagungan urang sadayana nya atuh ku kitu teh mah urang balik we urang mah teh hampura bakal ngahampura bapa ka kuring kira-kira ngahampura geura hayu euy nya atuh hayu